sore guys. Enak badannya biar lebet. Sedang Pak Ipin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Hutannya masih tertata rapi, asri, rimbun. Di abi teh anu tersisa teh bojong lopangna di Beraja Kasep teh aya. Mung ari sumur nama ka ieu nya Sabedeng. Subhanallah. Wah, rimbun sekali. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina. Hari nu ieu teh nu sae Pak Pin nu ieu. Beh dia nu ieu. Iya teh tadina jalan. Ieu teh. Jalan ke ditu. Ku sabab nyen cukang saleunjeur. Tapi ieu mah kom sanes nu ieu. Setiap pintu masuk pasti enak ya di mana aja. Pintu masuk. Terus tadi itu tuh pintu masuk. Sami di Karangmulian sami nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Ini satu makom dari Sang Hyang Permana yang ada kaitannya dengan Kertabumi. Pame kapalih kedua nama eta Citandu nya. Besar. Ari pancer naon pergi naik teh. Allah subhanallah. Anu di Bojong ge aya tamanannya. Anu Putra Pangageng nanti Kertabumi teh sana namanya. Aya tamanan sampai taman ke ya. Aduh. Wah as. Tadi abdi mah Ini balai musyawarah gitu. Itu balai musyawarah. Jadi setiap lokasi teh di musyawarah. Nah, inilah satu penampakan. Tempatnya sangat rindang, sejuk, rimbun. Ya maka tinggal ku tangkai banyak. Gusti Agung. Kita buka duit rupanya sok. Saya riki yang sok. Tapi kucing sama tuh. Ya ohon atuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ya Allah. Betapa agungnya. Suasana yang rimbun asri. Hari mendamung hijinya. Jadi sampai pisan di Bojong. Subhanallah. Jadi kok aneh nama. Mohon.
Kayak sisi Walungan, dari sisi Walungan di gunung. Mohon. Tapi ai anu itu mah nyikluk anu sami saya pernah lana di Ciharalang ini kan. Eta mah nyikluk tadi luhur tadi handap pisan. Bubahan itu makan patilasana meureun. Rata-rata jadi Menurut Atan mah Citanduy ke sumber kehidupan, mohon, ke jalan, mohon. malah teh pertahanan bisa. Mulai musuh teh kalah lah. Kerjalan bisa. Perjalanan zaman baheula cai. Dari Sungai Purbama. Iya. Citanduy. Makanya di Karangkamulian aya anu teh 4 tahunannya. Berarti dulu mah sebagai armada lalu lalang perahu. Allah Akbar. Kolonen yeun. Nah, bangunan nu anyar. Eta teh parit kuno. Anu mana? Antara rest area Mohon. tuluy masjid, eta nu ngalogok teh parit kuno. Baheula mah eta ke zaman kerajaan mah sing nepi ka etan ge. Cai teh ka ditu ka Cimuntur eta cai teh. Cai. Oke heula. Masjid anu sok dianggo salat nu eta masjid nu eta? Iya, masjid situs. Anu belah wetan ning masjid. Ya rest area. Mohon. Tah ka dieu teh aya salokannya. Tuluy tanggul. Tanggul kuno eta parit kuno, tuluy masjid. Nah, eta teh caian lama. Jadi parahu itu teh hilir mudik teh ka Cimuntur ka dieu. Tapi ka kaler nepi ka Cimuntur. Ku para ahli geus diatakeun. Kayak laku asam berenang lembut solokana teh. Gede tadi nama. Oh. Ayeuna leutik shot. Tapi lamun digali deui bisa jadi aslina deui berarti nya. Alhamdulillah kita sudah bisa masuk melihat suasana alam yang begitu rindang, rimbun, dan satu makom keramat dari Sang Hyang Bermana. Iya teh. Tah ieu mah sesa nepi ka tuar. Berarti tahun sabaraha ieu nu sesa wungkul tahu badagna sakieu? Eta album mah anyar. Ya album anyar. Tapi nang webin oge. Ya. Subhanallah. Tapi jadi rimbun ke enak bener. Ieu mah sesa. Ini balik Ya, anya. Di dia aya parit kunona teu. Sugan aya solokan kunona di dia. Ari di abi mah jadi teu aya anu luas kieu Pepin, teu aya. Di Daminangkan bener abi mah aya Raden Patih anu samiti kaitan ieu mah. Sumur anu urug. Pasti aya sumuran wae. Tapi ge aya Cipancur ge aya. Pomi ngupingkeun tina sepuh-sepuh kapungkur wah. Yes. omongan analitik tapi belum masih itu analitik sangat. Jadi ternyata ada sumur naon ngaranna teh? Dalam sama kahuripan bisa. Pasti.